Umaha coba madu kenana ieu ti zaman Kangjeng Nabi Musa datang ka Kangjeng Nabi urang horenganan ieu teh kagedean jeung kagagahan doa Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa teh ngadoa ka Gusti waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah inna hudna ilaik. Tah doa Kangjeng Nabi Musa. Gusti tetepkeun abdi Gusti fi hadhihi dunya di dunya teh hayang dibere hasanah wa fil akhirati buang hasanah kene inna hudna ilaik abdi sadaya tobat ka Gusti. Mencek ngomong simpul orang nama di dunia hayang bagus di akhirat hayang bagus di dunia hayang jembar di akhirat hayang jembar. Gusti bere kami kabehan di dunia hasanah di akhirat hasanah sarua jeung doa Kangjeng Nabi urang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Geus ulah sok loba-loba ngadoa eta bae. Ji, ieu mah ngadoa ngariung ka hizib-hizib Nasor di bawah. Hizib Ripai di bawah, ambo budak. Hizib Sazili di bawah, wabeh di bawah. Masyarakat geus kieu deui pajar endek geus turun deui. Naik deui, turun deui. Tub-tubna mah lain amin, teh ku baledeg teh kiai. Ngariung masa jeung abah bae ngeudaheun jasa moal kebal jeung abah mah geus tereh balik ila daratul al-fatihah ashabi sunnah fatihah tilok dibaca kabeh sabdul qadir fatihah ahli kubur khususan fatihah beres 10 tilu palak ti hiji nasti beres amin 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 rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah alhamdulillah lah kumaha udah balik bae nya geus beres jadi nunuturkeun ngeunaheun jasa hampang kaburu ka dieu ka ditu. Jadi ngariung teh kaburu. Saya teh nu mimpina kieu dimyati. Milu aing. Kunaon kaburu nya masa kedeung. Coba lu ngariung saya nu mimpina kieu anu mal. Aya kepentingan aing. Ya tuh ngariung bae lu. Mati lo kaburu. Tak ulah datang ka kos kitu. Hese eta kos kitu teh masyaallah. Leh cek kieu teh teman dasar teh bikin babacaan. Lain kitu penting nu bodoh mah. Jeung nu bodoh mah ieu mah hadiah datang ka embah-embah di bawah. Mbah Gunung Karang ilaruhi, Mbah Gunung Santri wa ilaruhi, Mbah Gunung wow, ka mbah-mbah lah mun sorangan di kamar los. Si Mbah Eyang bawa ku sia kabeh. Ai babarengan atuh teu kudu. Geus doana ge ieu bae teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar beres. Geus. Tereh. Lain salah bener. Teu bisa bahasa Arabna bahasa urang bae. Gusti muga di dunia dibere nyi hasanah, di akhirat dibere nyi hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Anggeus geus lah. Ya Allah. Udah hese. Weh hese ge sok tamuk teh di jero-jero lain wasana bahaya. Ulah. Jadi ukur kurang. Jadi di tempat mana, di tempat mana, di tempat mana. Ieu bangunna jelema teu barareukieun geus pendek-pendek bae udahekeun hage geus alhamdulillah. Ulah datang ka timbul enggak saya enggak ngeriung lagi lah. Kenapa kemarin juga dokter saya yang kenapa silanya lama. Tak ulah datang ka kos kitu tah jore kadengena aduh enggak impas. Emang kenapa atuh berkatnya cuman pisang doang 2. Ke dokter mas saya habis berapa duit. Ya Allah ya Rabbi. Nah ye doakan jeung Nabi Musa kumaha cek Gusti Allah wala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai. Urusan siksa mah eta mah urusan aing dek dikakenakeun ka hamba-hamba aing nu dikersakeun ku aing sia mah ulah kudu nyaho Musa.
sanu ku aing dek disiksa kumaha aing, sanu dek dirahmatan kumaha aing, tama urusan aing ja aing mah pangeran. Cuman wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat kaula ngamot surambah kana seluruh perkara. Sakumaha kamari ku Gusti Allah nyaritakeun wa rahmati wasi'at kulla syai' teh datang ka iblis bunga hasana aing ge bakal kakenaan ku rahmat. Sebab bahasana ge wasi'at kulla syai' ai syai' mah termasuk aing di jerona cak iblis beuh aing sakumaha geus dijangjikeun bakal ka neraka teh bunga kacida anu luar biasa lantaran Gusti Allah nyaritakeun wa rahmati wasi'at kulla syai'. Iblis datang ka seserian tapi disusul deui ku Gusti Allah fasaktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Hak paten Gusti Allah nu bakal kakenaan ku rahmat kaula dunya akhirat fasaktubuha kaula netep karena rahmat kaula terutama di akhirat hiji lilladzina yattaqun ka jelema nu takwa. Iblis ceurik deui. 2 yutuna zakat anu daek ngaluarkeun zakat nu sugih teu ngazakat kucing. 3 walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema dungimankeun ka ayat-ayat kaula. 3 janji Allah. Allah ngucapkeun wa rahmati wasi'at kulla syai' di jerona ayat 3. Hiji alladzina yattaqun. 2 wa yutuna zakat. Nomor ka 3 yu'minuna bi ayatina dungimankeun ka ayat. 3 mantak Kangjeng Nabi Musa teh teu eureun terus ka umatna dakwah ngadakwakeun nu 3. Para kaum Bani Israil kaum Yahudi kade ulah ninggalkeun anu 3. Hiji nu bakal kabere rahmat Allah surga tel lilladzina yattaqun kade cek Kangjeng Nabi Musa sing takwa ka Allah tuturkeun aturan-aturan Allah sing sieun ka Allah cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah makruh-makruh cak Allah mubah-mubah kade cak Kangjeng Nabi Musa ulah kaluar ti aturan Allah lamun maneh nartepan kana aturan Allah bakal kakenaan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Nomor kedua cek Kangjeng Nabi Musa wahai kaum Bani Israil sing daek ngaluarkeun zakat anu geus diatur ku Gusti Allah aya zakat tijarah zakat mal jeung berbagai zakat lamun hayang kakenaan ku rahmati wasi'at kulla syai' kaluarkeun zakat. Nomor katilu walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema anu arariman ka ayat-ayat aing cak Allah. Nah bahasa iman ka ayat aing teh mencakup kana kitab Taurat. Bahasa ngimankeun ka ayat aing nu agung teh mencakup kana Injil. Bahasa ngimankeun ka ayat aing teh mencakup kana kitab Al-Qur'anul Karim. Nu mantak ku Gusti Allah dilanjutkeun alladzina yattabi'una ar-rasulal nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. Nyaeta jelema-jelema anu iman baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Musa berikut ka ayat-ayat kitab Taurat. Oge ka jelema-jelema anu iman ka Kangjeng Nabi Isa berikut ka ayat-ayat Injil. Termasuk jelema-jelema anu nuturkeun ka Kangjeng Rasulullah
anu diangkat jadi nabi anu bangsa ummi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kangjeng Nabi Musa sakali ngadoa berebet datang ke kiamat. Kos kitu doa para nabi mah. Lamun ngadoa tengah peuting teh lain jang sorangan. Ya Allah ya Rabbi salametkeun keluarga abdi, ya Allah salametkeun tetangga abdi, ya Allah salametkeun bangsa Indonesia. Ya Allah salametkeun mukminin mukminat. Nu mantak doa khutbah teh wajib dijadikan rukun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Eta teh kumaha basa dunia doa eta. Mun urang khutbah teu make eta teu sah. Abeh ka sumarambah kabeh teu mikiran sorangan. Urang malain ya Allah ya Rabbi dagang abdi Gusti supaya dimajukeun. Keun gaya tetangga abdi mah mungsrutkeun Gusti. Coba. Ngadoa si kos kitu. Ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu Gusti abdi dagang karung ti leuletik Gusti. Sugihkeun abdi keun bae lawan-lawan abdi mah ku galedegkeun habak. Pamustungan sama doa. Masya Allah. Takut ada tangga kos itu gak doa pak. Kadanan ku kieu mah ya Allah ya Rabbi abdi mah geus teu kudu dideule-deule ku Gusti urusan dagang mah tah malah geus abdi mah geus boga kayakinan ka Gusti. Tapi tetangga abdi karunya tuh majukeun Gusti tetangga abdi dulur abdi majukeun geus keun bae abdi mah urusanna tah malah urusan Gusti ka abdi mah. Abdi mah ikhlas ridho mun dulur abdi tetangga abdi mararaju Gusti. Kiamat ngadoa Gusti. Can orang ngadenge urang ngadoa geus kitu. Urang mah ngadoa muriang ngadoa cager kijang urang bae. Ya Allah cagerkeun abdi Gusti, cagerkeun abdi Gusti adapun tetangga mah kajeun gararing ge. Apanya ngadoa si kos kitu? Kangjeng Nabi Musa mah ngadoa seluruh nabi sakali gadoa berebet terus datang ka di zaman Kangjeng Nabi Musa, di zaman datang ke zaman Kangjeng Nabi Isa, datang ke zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi horenganan rahmat wa rahmati wasi'at kullasyai cek Gusti Allah tah ieu tah ngelopkeun eta horenganan nu iman ka ayat mantap. Lain zaman Kangjeng Nabi Musa be urang ge kudu percaya ka kitab Allah, kitab Al-Qur'an kitab samawi, Injil kitab samawi, Taurat kitab samawi, Zabur kitab samawi, tetep aja akur di jero Zabur Taurat Injil eta teh nauhidkeun ka Allah. Al-Qur'an atuh sarua di jero kitab Taurat Zabur Injil Zabur Taurat Injil teh di jero na teh ieu teh dakwah atuh sarua bae dina Al-Qur'an akur pada kitab samawi mangerankeun ka Allah sarua lantas kemudian kuari dina Injil Tritunggal berarti ieu penyalahgunaan ayat. Kemudian dina kitab Taurat kita ka Allah nyana lain ka Allah. Nabi ka Kangjeng Nabi Musa endahan ka Uzair. Ieu adalah penyelewengan ayat sarua deuleu. Doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah. Tah nu mantak rahmat mantak inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira. Kangjeng Nabi nyaksian ka ditu. Sebab Kangjeng Nabi sebagai rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mentek begitu Kangjeng Nabi urang lahir ke alam dunia teh lain bae manusia anu bungah lauk-lauk di laut teh bararunga sarari sing jalepret kitu keneh manuk bararunga pohara kitu keneh hewan-hewan di leuweung di gunung kabeh bararunga tangkal kayu bararunga kabehan ku lahirna Kangjeng Nabi geus puguh manusia mah bumi langit bararungah lantaran Kangjeng Nabi teh rahmatan lil alam. Ieu inna rahmati wasi'at kulla syai. Masyaallah. Kangjeng Nabi asup gede. Iman ka Kangjeng Nabi Musa berikut ayat-ayat dayana Taurat
iman ka Kangjeng Nabi Isa di zaman Kangjeng Nabi Isa berikut ke ayat-ayat Injil, iman ke Kangjeng Nabi Muhammad berikut ayat-ayat dayane Al-Qur'an, bakal kakenaan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mana Kangjeng Nabi teh nu diangkat dari Rasul anu bangsa umi allazi yajidunahu anu bakal mararagihan kaum ka Kangjeng Nabi makruban tertulis indahum di aranjeunna yana fit Taurat wal Injil dina kitab Taurat jeung kitab Injil teh aya ngaran Kangjeng Nabi Muhammad, aya sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad mantak. Begitu Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia, kemudian gede diangkatlah jadi Rasul. Kangjeng Nabi teh kapanggih jeung malaikat Jibril di Gua Hira. Kangjeng Nabi turun ka Siti Khadijah bari ngageter zamiluni. Siti Khadijah teh surti ieu teh lain sambarangan nu kieu mah biasana kapanggih jeung malaikat. Langsung ke malaiku Siti Khadijah teh dituruban diselimutan, ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hey Muhammad, hudang Kangjeng Nabi ieu lain sambarangan. Ditanya ku Siti Khadijah aya naon tuan? Cak Kangjeng Nabi papanggihan kumaha manggihna? Beuh lain lalaga aya hamba Gusti anu langit katutup. Cek Siti Khadijah nu kieu mah biasana jelema nu diangkat jadi nabi jadi rasul dina kitab Taurat aya. Paham Siti Khadijah? Yu urang ka mamang teh apaleun tanda-tanda rasul tanda-tanda nabi. Yu urang ka imam mamang bebeja dibuka kitab Taurat aya. Lamun mah datang ke kula panjang umur haju berjuang sabada hijrah kula bakal dihareup. Cek Siti Khadijah ai kitu bakal hijrah ai kitu bakal perang. Masya Allah, jadikan abdi sebagai bagian daripada muhajirin cek Siti Khadijah jeung bagian peperangan abdi hayang geus dijatakeun dina kitab Taurat tanda-tanda Kangjeng Nabi teh ti mimiti rambutna, pangambungna, cepilna, damisna, angkeutna. Sia mah nyaho teh bahasa naon eta? Manyaho sia mah hese. Geus satu bahasa urang bae, buukna, ceulina, irungna, bibirna. Asana jorek. Asa teu sopan teh. Pan sia mah disopanan teu ngarti. Naon angkeut, naon damis, naon pangambung. Puyang cenah maka kiai. Sakalina disogolkeun, asana urang teu ngeunaheun ka Kangjeng Nabi. Pan aya kieu bahasa teh. Ai kasepuh mah kulem. Oh, pun rama teh nuju kulem. Kan ngeunaheun. Sopan ngaranna. Ari si Udin anak keur molor. Asta, ai ka anak ulah kulem. Oh, putra teh nuju kulem. Sopan amat. Lain di Sunda mah. Ai anak keur naon? Tuh, keur dahar. Terus ai rama pun rama nuju tuang. Kan sopan. Masya Allah, ajengan anu pupus, ajengan pupus. Ai jawara teh anu main koprok modar. Ai nu tukang leuleumpangan teh paeh. Urang mah lain, woi, baru kiai anu paeh dak. Teh asana senep kana hate. Teh ku bahasa bae ge beda bahasa ge masyaallah. Nu mantak urang teh aya muringkak bulu lamun aya awewe bahasana ngeunaheun ka urang. Coba ge. Urang dikareupan ku pemajikan. Aa. Haju langsung bae. Duit neng tah duit deng. Aa bade ka mana? Aduh. Asana aing asa njot-njotan. Ngeunaheun kan diaakeun gitu. Eta mobil kanggo neng. Bagus masyaallah. Kakarak ge aya 3 AA. Geus bebeakan kabeh. Masyaallah. Coba. Emang aing sia di ka mana gitu? Ka salaki ngomong. Ieu bangunan deuk make calana deui sia di ka mana gitu. Puyang. Tadina urang endek jadi henteu. Teu bahasa teh. Aa. Ngeunaheun kana hate. Mantak jelema ka Karawang haju bebeakan ge aa na doang nu teu kuat.
ka dieu heula sakedeung Afudoli. Aduh, dan kunci Fortuner dibikeun ieu neng ya. Aduh, ya Karim, teh kos kitu da doang teu kuat ge. Bahasa nanaon ge teu meuli bahasa mah tuh. Be, masyaallah orang mah sogol. Dia geus madang can. Oh, kasalaki dia geus madang. Atuh pang nyokot, jotong kusubeng cokor bae. Ieu budak dijadikeun nu ka-7 ku aing sia. Masyaallah bahasa. Nah ieu. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Dina kitab Taurat nami Kangjeng Nabi parantos aya sifatan Kangjeng Nabi parantos aya nu mantap. Ketika jelema maca kitab Taurat anu asli, maca kitab Injil bardambas anu asli, jol Kangjeng Nabi teh moal disahasa ieu pasti sesuai jeung nu aya dina kitab Taurat, sesuai jeung anu aya dina kitab Injil. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Dengan berbagai ngaran Kangjeng Nabi nu kamari geus dicaritakeun. Di ahli surga mah Kangjeng Nabi teh Abdul Karim, ahli neraka mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Jabbar, ahli aras mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Majid. Di kalangan malaikat mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Hamid, di kalangan para nabi mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Wahhab, di para syayatin ngaran Kangjeng Nabi Abdul Qahir. Para jin Kangjeng Nabi ngaran Abdul Rahim, di gunung-gunung mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Khaliq. Di daratan mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Qadir, di lautan mangaran Kangjeng Nabi Abdul Muhaimin. Di kalangan kegeremetan mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Giyat, di satu kesit mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Razak. Di kitab Taurat di Injil Bob jeung sejen-sejen deui. Kitulah ngaran Kangjeng Nabi. Di Zabur ngaran Kangjeng Nabi Faruq. Wa indallah munggu Allah dina Al-Qur'an dijelaskan Toha Muhammad Yasin. Kitulah ngaran Kangjeng. Aya geus nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad bakal kakenaan rahmat cek Kangjeng Nabi Musa. Nu Kangjeng Nabi Muhammad teh geus tertera dina Taurat jeung Injil. Sifatan-sifatan jeung ngaranna di antara gerak Kangjeng Nabi Muhammad teh ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Jumlahna sifatan Kangjeng Nabi nu tertera dina Taurat jeung Injil teh 9. Nomor kahiji ar-rasul, yattabi'una ar-rasul. Nomor kadua an-nabi, nomor katilu al-ummi. Hartina ummi anak cek Kangjeng Nabi kaula teh bangsa ummiyah. Ummi hartina ummi tara nulis tara maca ummi. Sebabun Kangjeng Nabi nulis besi bajarkeun bahwa ieu Quran teh buatan Kangjeng, mun Kangjeng Nabi maca besi Quran teh majarkeun ieu teh bacaan Kangjeng Nabi. Nu mantap cek Kangjeng Nabi anna ummatun ummiyatun la inna ummatun ummiyatun la naksubu wa la nahsibu. Sanyana kaula teh bangsa, sanyana kaula teh umat bangsa ummi anu la naksubu wa la nahsibu, tara nulis tara ngitung tara maca ummi. Tilu. Nomor kaopat ya'muruhum bil ma'ruf, nu selalu merintahkeun kana ma'ruf. Kangjeng eureun-eureun Kangjeng Nabi mah terus bae amar ma'ruf.
kajelema teh teureun tahan hade bae kade aranjeun teh kudu salat kade aranjeun kudu puasa kade aranjeun teh kudu ngazakat kade aranjeun teh kudu haji ya'muruhum bil ma'ruf nomor kalimana wayan hum anil munkar kanjing nabi teh selalu ngalarang tina kamunkaran kade ulah mabok kade ulah maling kade ulah zina kade ulah ngabohong ulah hasud dan selanjutnya iyalah tugas kanjeng nabi amr ma'ruf nahi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar genep wa yuhillu lahumut thayyibat kanjeng nabi teh anu ngahalalkeun kana barang-barang anu bagus menurut perwatakan. Jadi berarti ditilik tina perwatakan urang Arab lantaran kanjeng Nabi lahir di Arab maka urusan halal jeung haram nurutkeun sakumaha perwatakan urang Arab. Kullu mas tatbasahul Arab bahwa halal. Kullu mas tatbasahul Arab. Setiap perkara anu dianggap bagus ku urang Arab sebab kanjeng Nabi lahir di Arab. Secara umumna perwatakan. Lamun anu dianggap bagus cek watak urang Arab. Urang Arab mana kerukut lain. Sebenarnya ka kerukut doang. Urang Arab anu perwatakanana murni angsongkeun ka urang Arab. Lamun cek urang Arab bagus mencek orang Arab teu bagus haram matak diangsong-angsongkeun di zaman kanjeng Nabi ka kanjeng Nabi geus arang geus kabeh ge diangsongkeun ka kanjeng Nabi lah dieuna nyieun ijma ulama makanan terus diangsong-angsongkeun lamun bagus cek urang Arab berbagai penelitian watak teh ieu halal mentak ieu asup kada la darara wala dirara ayat ieu ayat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is pokona ieu timbullah asbah wan nadzair la darara wala dirara hasil daripada yuhillu lahumut thayyibat thayyibat eta adalah perwatakan nu bagus cek urang Arab nah dijieun bae qaidah setiap perkara nu bagus cek perwatakan Arab maka halal hukumna angsongkeun ku ari korma angsongkeun kacang angsongkeun cau angsongkeun jambu angsongkeun kalapa kabeh diangsong-angsongkeun mun cara diangsong-angsongkeun mah urang Arab beukieun kabeh eta halal angsongkeun orai apa ini tah orai haram lantaran watak orang Arab embungeun jol bae aya lindung naon lindung belut cek orang Arab wah ini mah serupa dengan ular ini serupa tapi ieu mah kan hewan cai sedangkan setiap nu hirup di cai halal tapi cek dina rupana kos orai aing embung perwatakan aing ka orai mah haram tah nu mantak patarik-tarik deuleu bahwa ieu teh binatang cai halal deuleu sarupa jeung oraina ngolosot-ngolosotna aing embung haram nu mantak dinya patarik-tarik cek urang Arab nu ieu halal lantaran binatang cai cek nu ieu haram lantaran sarupa jeung orai maka dibuatlah ijma ulama panjang tak orang nyaritakeun tentang belut ge. Nu matak aya bae kitabna Kitabul Balut fi Bayanil Belut. Siapa pajar bohong bae aing aya. Terus teu ngaji jing. Matak ge ngaji cak ge jing. Jungjang jing cisoka eta. Ieu keur carita pada geus araran geus aing santri mah jeung geus cara sakadar ieu mah.
bahwa ialah sumberna huluna aya la dororo wala diroro cara nyokotna Gus Jararago jeung malalahir Imam Syafi'i nyokot tek Imam Hanafi kieu timbul la dororo wala diroro Imam Suyuti tina ayat sawarehna jeung ayat-ayat nu lain wa yuharrimu alaihimul khaba'is Kangjeng Nabi teu ngaharamkeun kana anu jala lember kaya ning bangke jeung sabangsana anu jala lember diharamkeun anu bakal ngabahayakeun ka diri sorangan ngabahayakeun ka batur eta teh haram jol bae kuari afyun jol bae madat jol bae kuari matu kitu ganja langsung coba ganja set ganja sok sengat surga bidadari kakarak tilu kenyotan doang ngeseserian. Nah, berarti iya ganja haram. Haram tak ganja. Daunna, kembangna haram. Ganja. Coba kuari tembakau Garut. Biasa-biasa bae budak. Oh, haneut doang euy. Waduh, kaung rasa samsu. Ya teu naon. Sok bako Madura, bako NTB, bako Garut, bako Palembang. Eueuh nu ngamabokeun. Berarti kan henteu mabok bako mah. Nu mentak ayeuna muih deuk ngaharamkeun rokok. Atuh tinggaleun dak. Atuh tinggaleun. Ayo jieun hukum lawan ku sia fawaidul makiyah. Mentak udah sok terbawa arus aji heula lamun teh mah eta ganja haram jelas sedot kusia sakali sedotan dua kali sedotan geus weng ngaju muka calana bae nyana weng rokok kusia moal mabok rokok paling tunduh aya anu tunduh ku ngarokok cager aya anu cager ku ngarokok gering artina sing ade kiai mah ulah sok aju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram sebab naon al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam mata wujidatil ilat wujidal man wa matan tafat intafat naon elatna oh elatna teh natni ai elatna seni teh bacin ieu teh elatna bisa tah henteu sok udag-udagan mantekan munazorohan ulah sok wani-wani ngaharamkeun cenah ieu aya dina kitab tasawuf lain deui kitab tasawuf jeung fikih dek hukuman haram fikih apa ngeun hukuman make ahli tasawuf ayo ai ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i nah eta bae tarku malayani tidak sawarena bagus husni islamil mari Islamna seseorang ninggalkan perkara anu henteu berfaedah atuh lain rokok bae kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok kancing jas di naon manfaat eta sia aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan can tasawuf sia tos kitu mah aya sia ngaharamkeun ngarokok aya make jas di tukangna make dibelah eta malayani tutup usia hayo sia tatarku malayani hayo terus lamun urang cukup dahar ku 3 huap ka 4 haram sebab geus teu berfaedah nanaonan atuh eta tasawuf nu kitu ngaranna mantap kudu boga guru dek tasawuf mah ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram kamakola didalilan kunyana dalil mending mun bener
didengekeun bae ku urang isi budak bisa ngaji tanti kiai pankolot coba ai praktek atanbak haramun tanbak tembakau lamun al afyun beda al hasas beda mentak tasawur heula tuh naon tanbak naon afyun naon hasas naon hasis atuh kudu hiji-hiji di tasawur ulah waka dihukuman beuh imana di jelema-jelema udang-udang nanya gede ngaharamkeun rokok make pikir wah enggeus bakal ditinggalkeun umat kajian hukum ge nu ninggalkeun lain umat sa Gusti Allah ulah diajian kos kitu mah teu bisa ngaji nang sa nang Allah sebab naon sembarangan ji atuh hukum nu makruh-makruhkeun bae adapun urusan anak kaditu macam-macam teh lain deui aslina haram-haram aslina makruh-makruh urang teu bae deuleu bae di kitab-kitab jaroko mah tambak teh ya geus dia tasawur ku ulama eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatnukeun geus jatuh hukum kana makruh ku ari diharamkeun rempag sia kajeun hukum rempag sia kajeun hukum deh parangsana ulah sok kababawa heulanan urang bae tukang ngaji kababawa ku pamarentah tuh ulah nyana diharamkan korupsi embung nyana diharamkan sogok menyogok embung ai urang di babawa tita ngaharamkeun rokok ke heula dak dah dasarna bae cenah kiai mah beuki atuh aing mah nya beuki nya hukum je atuh naon deui atuh abe dibere aing rokok ku gudang garam habek sakalian ye tuh sia mah hayang dibere bae meureun lain kitu ulah sambarangan ngahukuman ulah sambarangan tetep bae pertahankeun urang teu bisa nasaur jeung nyeun hukum mantak naon leuleuan di Fawaidul Makkiyah aya di kitab-kitab tasawuf aya asal bisa bae urang di kitab-kitab fikih nu lain aya oh ieu haram so teh mimba bitasawuf atuh jang pribadi ieu mah haram di bidang ieu kieu elatna oh lain deui ieu mah teu sumarambah oh ieu mah haram oh ieu mah makruh fikih karak meneran tah jadi teu meunang sambarangan urang lamun teu bisa maning nuturkeun kitabna bae nu bisa patokan urang fatulwin Faidul Makkiyah dan lain sebagainya teu kudu nyieun hukum-hukum sorangan tungtungna ku ari nu ngaharam-haramkeun rokok ditaringgalkeun santri jeung umat nang saha nang Allah ku sabab naon teu bisa hukuman sia cak Allah sembarangan hukuman bae geus bae baralik jelema geus kudu kumaha itu ulah menta hampura ka kiai nu ngahalalkeun ngamubahkeun ulah ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi pernah ilu-ilueun jeung mu'i padahal mah dibere duit da saeutik abdi teh aju abdi ka babawa hampura Gusti hampura nu mantak abdi menta hampura haju ditinggalkeun ku mu'i abdi nu mere duit timun aya mah abdi ge terus cak Allah tolol beureun si Allah ya tobat dan nu hese kasalahan hukum mantak naon tobat cara ulama-ulama baheula hukuman ciger aya nu datang eta salah meureun hukum bener tah teliti heula oh heuh hampura atuh salah mantak naon sih dia lain nu kiai hukuman nu Allah tah ngeunaheun kan masyaallah mantak NU seserian we barang aya nu ngaharam-haramkeun eta kakarek unsur khusus encan unsur muatan politikna naon sih muatan politikna kan aya teu sembarangan kan mui aya di Singapura haram ngarokok polusi tah mah aturan negara di urang deuk make aturan negara moal bisa sebab naon dokter ka batur bisa jasa dokter wah ini paru-paru ya ini larangannya jangan merokok ya udah jangan merokok jarak ke kantor saya tinggal rokok dokter pasien kadinya dok tadi katanya jangan merokok kok dokter merokok nggak apa-apa sedikit mah kalau banyak jangan udah situ juga ngerokok dah mati bukan urusan rokok urusan Allah ya iya itu deh jadi dokter psikos itu di Indonesia dia tuh di Indonesia dokter Wirianto almarhum dokter Wirianto kan akrab jasa jeung abah mun ka dieu nya mere obat dok tah ieu obat ini dok ini kalau kebanyakan dikasih tetangga boleh udah nggak apa-apa kalau ini udah kasih kan aja lah seknya babari dokter Wiranto mah jadi orang kerja di itu ngerokok banyak nak kuku dah ditanya dok kok ngerokok nggak ada penyakit nggak apa-apa yang ada penyakit nggak boleh ngerokok udah kita sama-sama ngerokok jarum deh nyanda ngerokok nak
Atuh jengkula di dinya di kantor ngarokok bae nama tuh. Jadi nya mah kantor kedokteran ge bau rokok. Wah, Wirianto geus macem-macem bae. Masyaallah, nah cerita hukumna sakadar mah. Buya Cidahu ngarokok penting aing ngaji. Geus jam 2 eureun heula ngarokok. Capek meureun. Ngarokok lagi digulung ngarokokna ngarokok. Giliran bae urang ngarokok, ulang ngarokok sia cenah. Nyana ngarokok ai urang teu meunang. Apa aing mah capek sia mah henteu betul tadi pareuman nyana. Urang mah teu meunang. Urang teu meunang nu ngadengekeun nyana ngarokok. Apu ya eta. Naon sababna atuh aing mah aya elat nu mantang ngarokok aing mah harasim jeung capek ai sia ngadengekeun doang mah ngarokok. Adekeun rokona tuh. Henteu teh mah leuwihna kadekeun mah. Nah eta ngarokok biasa. Kiai Prawira ngarokok. Maksudnya naon ukuran kadinya jago ngaji. Ajengan imam guru kula Garut neuk ngadu naon nyana. Juman bisa, Syamsiah bisa. Geus puguh kitab-kitab bangsa Alfiah Samarqandi mah nyana mah. Aya teh muridna cengkodir teh benda kerep eta gaji khusus di nyana. Jago ngajina. Mantap begitu aya anu ngaharamkeun speaker, seuri bae nyana. Ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeun make alat naon? Maksudna make parabot piki apa parabot tasawuf salila make piki atuh deuk nanaonan nyana mah atuh deuk mana kitabna nu ngaharamkeun sapeker mana hadis mana turunkeun cek cenah hayu urang mantekan urang kudu jubanan urang jamu jawamean jago jasa eta kan jago jasa ngajina ngarokok nyana atuh heuh aya sia teu bisa ngaji teu ngarokok maksudnya ngaharamkeun gitu itu ngarokok masalah je kene-kene hajau teu beuki ngarokok atuh ulah urusan haram teu beuki ngaranna lain deui haji cenah nanya ka kiai kiai ngarokok teu aing mah nu mentak ngarokok abeh dibere rokok kan lumayan ngajualan rokok bae ge oh sia ajuna mah aing hayang ongko dibere henteu Taya keur carita hukum, masyaallah samarangan, tanda kula samarangan. Kaliti heula tarigi, tuh at-tambak haramun, kukula kadenge be. Ya, atuh urang Garut pan marak, non tembakau. Di kedu melak tembakau. Terus NTB melak tembakau. Eta teh tembakau Indonesia teh diakui luar biasa. Aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang bodena luar biasa. Anu asup ka negara teh sabaraha persen? Aset gede. Anu mantak haji diharamkeun aya unsur naon ye? Aya urusan polusi. Atuh teh mah undang-undang negara pek bae aya bisa mah cara Singapura. Mun ngarokok urang tengah-tengah kota 3 juta. Namun di pinggir kota 2 juta. Namun di sisi hotel 1 juta. Lamun di jero kamar 500.000 aya aturan-aturanana lamun endek aya khusus tempat ngarokok taman los urang keur kieu bae ge ditungguan bae ngarokok ditungguan ku jelema make hejo-hejo isi endek naon nungguan kuntungnya Pak saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung oh jadi nyana tugas urang keur ngarokok bae ditungguan ku nyana tah piceun bae ku urang cokot ku nyana heula ngarokok ya, itu kita tadi mentas ya ke aing. Ya Allah ya, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Mun ditotor cara nyokot hukum panjang. Ieu mangan sakitu bae. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَوْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ jeung deui Kangjeng Nabi teh anu nyingkir-nyingkirkeun kana beban-beban manusia kana tanggungan-tanggungan manusia jeung kapayahan-kapayahan anu jadikeun belenggu terhadap manusia contohna model baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa mamun tobat teh kudu bunuh diri
jelema boga kasalahan tobat ka Allah kudu maehan maneh ketika bajuna kena najis lain kudu diseseh tapi kudu digunting uruk najisna kan berat mentak dirobah di zaman Kangjeng Nabi mau ya anhum israhum wal aghlal lamun tobat cukup ku istighfar bae aya aturan-aturan tobat tina naon ieu teh apakah mabok apakah zina apakah maling jeung apakah tina urusan-urusan nu lain aya aturan-aturanana waqat jeung teu kudu digunting tah cek Kangjeng Nabi Musa terus rahmat Allah nembus ka umat Kangjeng Nabi Isa nembus ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantap alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu maka ari jelema-jelema anu arariman ka nabi haju manehanana ngamulyakeun ngamumule ngahormat nulungan naon anu diperjuangkeun ku Kangjeng Nabi wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah jeung nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim sebagai penerang cahaya nu diturunkeun bareng ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam ulaika humul muflihun tah etalah jelema nu iman ka Kangjeng Nabi anu ngamumule ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi nulungan berjuang terus sakumaha aturan Kangjeng Nabi nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim ulaika humul muflihun etalah jelema-jelema nu bahagia nu kebahagiaan teh naon anu kakenaan ku rahmat Allah anu tadi wa rahmati wasi'at kulla syai bahagia mentak urang sisa hirup urang kuari dibere sehat ku Gusti Allah urang tempokeun geura mata batin urang ka kebahagiaan akhirat lamun nempokeun kebahagiaan dunia doang sakedeung boga mobil ditumpakan isuk pageto paeh mobil ditinggalkeun boga imah nu mewah ku urang dicicingan panas jeung hujan teu kapanasan teu kahujanan sabaraha tahu isuk pageto ditinggalkeun boga perusahaan urang boga kauntungan sabaraha miliar atau triliun isuk pageto ditinggalkeun sawah ditinggalkeun pamajikan nu bae nol hiji dua tilu opat ditinggalkeun engke ketika urang menghadap Allah sorangan anu bakal ditanya tentang kendaraan imah sawah perusahaan keluarga siap henteu urang mentak tempokeun batin urang ka ditu ka alam akhirat bakal kumaha aing ketika ditanya tentang kendaraan nanti mana ka mana digunakeunana hayuh sia kitu keneh imah kitu keneh sawah perusahaan sakedeuk dalam dunia ulah kokomoan kena kerja di DPR jadi bupati jadi gubernur jadi pejabat itu keneh jadi pengusaha orang kokomoan hotel mana bae dibeli bikang mana bae awe mana bae kumanehana ditumpakan sakedeung deui sia bakar ngalengkah cara nu kamari Haji Ahmad teh magrib ngobrol keneh Isya masih berjamaah keneh magrib berjamaah keneh jam 7 maot da kumaha mending lamun urang geus boga bebekalan ditanya sholat rapi, puasa rapi, zakat rapi, puasa rapi dan lain sebagainya ketika ditanya kan mantep tapi lamun loba sangkutan orang duh ditanya ku Gusti Allah nah iyalah alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun jelema nu iman urang alhamdulillah iman wa azzaruhu ngamulyakeun urang ka Kangjeng Nabi alhamdulillah sakieu mah urang ciri ngamulyakeun anak wayah muludan mawa aku hiji dibawa deui ku urang sedang sakitu ge wayah rajaban gitu kene diayu-ayu ge batur mareng geus marawa cai marawa naon urang mah cat mawa aku hiji diteuneun di hareupeun urang dibuka didoaan balik dibawa deui ku urang pohara eta jelema pas gitu tapi sakitu ge deureus ku hadir lagi geus alhamdulillahirabbil alamin aya tanda lah nah iman ngamulyakeun nulungan
diantara nulungan anak orang keur ngajikan nulungan Kangjeng Nabi ngaranna orang nulungan Kangjeng Nabi ngaranna orang ngaji teh keur nulungan ngaluhurkeun agama Allah melalui ngaji di Suriah mah ngaluhurkeun agama Allah melalui perang nyawa taruhana di Baghdad kamari nulungan agama Allah perang nyawa taruhana di Indonesia mah orang kuari nulungan agama Allah melalui pengajian doa. Lamun aya nu muludan, aya kiai, urang datang, eta teh urang keur nulungan agama Allah. Namun urang teh datang, urang teh keur nyepelekeun agama Allah. Lain kitu cenah kiai. Kunaon tuh? Nu mantak teh datang kiai na Ki Golkar. Oh, lain deui teh masalahna teh. Lain deui teh, bener sia atuh teh mah bener sia. Sebab nganana ge cenah kiai lain deuk ngaluhurkeun agama, ngaluhurkeun kantong. Oh, ai kitu onam. Contohan ku sia cara kiai saha? Eta kemana meureun teh mah? Tah nu di luar teh nyahoeun. Itu pada teh urusan pribadi. Oh lain kiai kos kitu onam tah. Aya alasan-alasan tertentu he gae. Nah, jadi lain teh cinta ka Kangjeng, tapi kulana lah nyaholah. Oh lain deui teh urusanana. Ja umat mah ketika diajak ikhlas, bener-bener ngagungkeun agama Allah, jawara ge siap bae. Malah jawara nu ti heula. Lamun aya diajak perang, gas, kiai mah pandari bae. Kula ti heula. Kula mah poe ge masalah geus cak jawara. Kiai mah ulah ka mana kiai mah kula bae geus paeh ge masalah geus kula mah. Tanggung kula mah paeh ge. Emang saya berani amat buat jasa utang kula geus lah. Aduh, sudah teh murni teh jawara. Masya Allah, dan mantak ngagungkeun agama Allah mah kudu pamurni-murni wauhkeun heula ka Allah, wauhkeun heula ka Kangjeng Nabi amun geus murni ngeunaheun. Geus ulah waka mikiran batur ngagungkeun agama Allah urang bae ti heula. He geulanan cara akidah urang nyahokeun ka Allah zatna, nganyahokeun ka Allah teh asmana, nganyahokeun Allah sifatna. Nyahokeun heula ka Allah carana. Ayo urang ngaji tauhid lati mimiti urang ngaji tijan, ngaji sanusi, ngaji umul barohin. Kabelah dituna urang boga guru engke khusus anu nganyahokeun rasa. Urang teh kapan ieu teh can boga rasa kakarak carita doang tauhid urang mah caritana tauhid omong Allah aya naon dalilna aya dalem lanana bener nu ngarizkian saha nu ngarizkian urang Allah gimana ayatna ayatna teh dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ih, pinter oge sia. Hebat sia, bener oge. Gas, bagus. Balik ka imah. Sageron dagang pai. Pan cenah naon nu kumalandang di alam dunia Allah nu ngarizkian pan sia dagang. We itu kudu syariat. Teu bersyariat teu bisa tah. Ketika nyana maca ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kemudian nyana dagang eta teh tauhidna masih gicel kene. Salah henteu ngan nyana bersyariat, satungtung bersyariat eta teh bisa dibeli. Kiai mun bersyariat kene bisa dibeli. Muana bae geus kiai muana bae. Moal sanajan udang-udangna gede bersyariat kene bisa dibeli. Moal kuat kajen gugumah ge. Saudara sekalian, hei, jangan sembarangan. Pemerintah kita itu enggak beres, nakal. Dengan demikian hati-hati. Kita cari kelurusan, kejujuran. Oh, hebat amat di ceramahna. Waalaikumsalam. Pak Kiai yang kemarin ceramah ya, saya tertarik. Bapak siapa? Saya utusan Pak Bupati. Oh ya, mana Pak? Ini ada bingkisan dari Pak Bupati. Berapa tuh? Ada 20 juta. Nah, makasih dah. Salamin sama Bupati ya. Iya. Ceramah dengan saudara-saudara sekalian, kita harus hati-hati. Negara kita kan negara demokrasi. Dengan demikian, ini negara bukan negara Islam. Maka kita unjuk terima kasih kepada pemerintah yang telah melaksanakan aturan-aturan di negara. Kita doakan sajalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kana isuna, Assalamualaikum. Isa, abi ususan ti Bupati, bade naon ieu bingkisan sabaraha? 30 juta. Turun salam. Dulur ulah henteu nya. Milih teh maningan ka bupati nu aya bae. Endek bener dek henteu maning pilih bae dah. Ulah hese-hese lah. Kiai bersyariat mah kos kitu takol habak. Tuh sia mah judulna deuleu ka kenca bae. Ulah wakal lah. Biasa bae sih.
jadi oyag-oyagan syariat mah kajentingnya na pinter ngajina cenah jamul jawame geus jago jasa ulah kakarak jamul jawame dua kalegleg kunyana syariat mah kitu bae sebab lawan encan aya Allahan di jero hatena bersyariat cara tadi ayat baca wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha tapi nyana dagang tapi nyana tani tapi nyana di pamarentahna lain nek digawe tapi hayang duitna eta nu kos kitu ngaranna bersyariat tapi ketika jelema geus berhakikat lain deui moal bisa dioyag-oyag kejeun kumaha isin ka Allah sieun ka Allah dibunuh sekalipun loba nu diseret Imam Syafi'i di penjara Imam Maliki di penjara Imam Hambali di penjara mempertahankan hukum isin ka Allah Imam Bukhari diseret isin ka Allah keun bae paling paeh di dunia mah tapi aing di akhirat dipuji ku Gusti Allah dibere sorga tapi kiai syariat mah yang senang di dunia di akhirat tadi perhitungkeun nu mantak lamun eueuh kiai hakikat di dunia umumna khususna di Indonesia silakan mantak masih kene aya ahli hakikat alhamdulillahirabbil alamin tinggal nanya nu mana sih kiai eta mah rahasia teu bisa sanajan sia di bejaan engkena puyang ahmadnya sebab naon atuh ahli hakikat besar wa babarengan jeung urang waya dahar-dahar waya nginum-nginum malah mah getolan sia kadaleuna ibadahna nya mah tunggus datang ka hakikat pan indah jas tuh eta kan melalui toriko melalui cobaan-cobaan nukus kuku ku guru urang sok didongengkeun teh jelema bertoriko dek naikeun kan naikeun rasa lain wirid toriko wirid mah babari la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 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 barang beunta cauna gede illallah lamun cauna leutik illallah aja tarekat kos kitu heran deh lain tarekat mah mindahkeun rasa tina teu sieun jadi sieun tina teresep jadi resep tina teu kadeuleu Allah jadi kadeuleu nah guru tarekat ya abang naikeunana make cobaan murid ada sia geus dibere tarekat guari dek ditaikeun pan lain wiridnya nama cara naikeunna ya ge ha saurang-saurangna neangan kotok sanggeus neangan kotok bawa ka dieu sanggeus dibawa ka dieu terus aing diinstruksikeun hiji-hijina kudu dipencet ulah kadeuleu ku jelema nya lamun kadeuleu aya nu deuleu berarti batal pencet ulah aya anu neuleu saurang-urang aja silakan dah angkat kabeh maruli kotok bebeja ieu sedang pencet pencet kabeh aya nu mencit di kolong luak liuk cenah sasa lulus asana aing aya nu mencit di kebon kirai lulus asana aing aya nu mencit di kolong jembatan lulus asana aing aya nu di kamar sorangan bae lulus kabeh macem-macem aya nu tipeting peting pencit neuleu aja ngukung kabeh di bawah ya kiai ya di mana mencitna abdi di kolong bale aya nu legeun teu aya tanda sia abdi di kebon kirai aya nu leuleu teu aya sia abdi di kolong jembatan teu aya nu nulis sama sakali sia abdi mah ti peuting mama eueuh nu leuleu abdi ge teu leuleu dia peuting geus dipencit sapencit-pencitna pajar hebatnya sabareu tinggal nu saurang mau kotok hirup pasti mah tadi pencit carekan ku mah henteu kunaon hese mencitna kunaon tuh hese cak mama ulah aya udah leujah hese bang hese di kamar Allah neuleu di kolong jembatan Allah neuleu ti peuting Allah neuleu lah kula mah mawa hirup bae tah cak mama tina 10 murid anu lulus hiji sia anu tadi pencit tuh boga rasa jana asa dideuleukeun bae ku Allah tah mindahkeun rasa nu hese urang salat pada ungkugan bae mah make akur bae Allahu akbar akur bismillahirrahmanirrahim sami Allahu akur tapi perasaan kan beda nu ieu nginget-nginget karung bae nu ieu hayang ganti mobil anu ieu mah hayang bobogohan
nu yang nyandung Masya Allah macam-macam tuh perasaan tak nyindahin perasaan inna takwari ka Allah bahiji nu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama henteu samar ka Gusti Allah mah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi di bumi di langit apa aya nu teu kadeuleu ku Gusti Allah malaya apa aya nu teu kanyahoan ku Gusti Allah malaya apa aya nu teu kadenge ku Gusti Allah malaya pokokna mah eueuh ka eueuh nu teu kanyahoan eueuh nu teu kadenge gerak urang gerak Allah deuleu urang deuleu Allah cep ulah pajar nang urang tapi nang Allah atuh kanyahoan ku Allah denge ulah pajar nang urang nang Allah atuh kanyahoan ku Allah nu kadenge Allah nyawa naon nu kadeuleu Allah nyawa naon nu urang lengkah Allah nyawa ja eta teh lengkah urang lengkah Allah tah dek mindahkeun ka dinya hese jasa kumaha cenah carana kiai babari je piceunan resep dunia mulai merengket resep ka dunia piceun dua resep ka makhluk piceuna sugan patulapat tali jeung pejabat jeung nu gagah jeung nu sugih piceun hiji bae Allah kitilu nafsu cenah nomor keempat setan tah lamun geus bisa bicara nu opat urang sorangan infirad ka Gusti Allah beurang jeung peuting bakal akur sehat jeung gering bakal akur urang teh kajen di lomba jelema jeung sorangan bakal akur hiji bae Allah tah mun geus aya kiai nu kos kitu mal robah moal nu tati saudara dia dibere be saudara saya dibere dek dulur lah moal puleuya tetep bae urusan dibere ngan teu dah urusan hei bae eta mah urusan debak gerak Allah hei ngan terus ka Allah cek bupati pan dibere pan terus bae ya atuh bukan saha nu mere atuh sia mere bere deui aing Gusti atuh aing mah tetep kieu jalurna Al-Qur'anul Karim gubernur kajen gubernur bupati ulah gubernur presiden sekali ieu mah jalur Al-Qur'an moal kebal hirup kalengkah ka alam barzah tanggung jawab di hareupeun Allah tah lamun urang geus boga pemimpin nu kos kitu nyana ngajak perang daek we daek ieu mah hoi dulur perang saru teh heula sia aya di dinya ke heula kos kiai borangan kos kiai borangan lewat ka kuburan jadi dia ayo mama di tengah emang kunang gitu ulah loba omong awas ya di kuburan ulah lompatnya emang kunang mama aing keur nguji sia padahal menyana sieun ka murid mah bisa aing nguji sia coba datang ka banda sia dicekelan bae ku mama tuh sia barang datang ka kuburan wer lompat kabeh mama ge lompat tolong lain muji nyana nu borangan tak urang embung boga mama kos kitu embung Nailah doa Kangjeng Nabi Musa anu disusul ku rahmat Gusti Allah wa rahmati wasiat kulli syai ternyata horenganan lain sazaman Kangjeng Nabi Musa nuluy ka zaman Kangjeng Nabi Isa nuluy ka zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numandak terus urang tuturkeun falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun wallahu a'lam.